Margi channel Getih Sunda kumaha daramang dina siang ieu pamugi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Eta bisa nu dipihar bisim goreng siang kalayang ini nyangakeun cerita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian ke-43. Dina bagian ke-42 dinten Sabtu siang parantos kalangkung nyarioskeun wangkungan Basadar sareng Yakub. Arita Basadar alek mikeun sawah setengah hektar cenah bikeun ka Nisuwarni supaya Nisuwarni daekeun di ka Yakub. Ta kumaha jeung deui cari manguli jeung siang jeung ngadangkeun eta landung pangbrahmana. Tong salempang cokot sawah setengah hektar bikeun ka Nisuwarni. Asal kudu daekeun heula ka maneh. Mun geus satujuan nu jadi kolotna bebeja ka Abah. Urang hajat di singrongka teu kudu salempang na duit mah beunang di teangan harta bana loba keneh ari anak nu can laki rabi ngan kari maneh hungkul naon esena nah halarna sebah moal lebar mun barang bere ka kuring ceuk Yakub jiga nu kurang yakin kawas nu hayang puguh sagala rupana eta ka bapa mah keneh nya kitu na teu percaya kana kanyaah nu jadi kolot Abah mah jeung tibatan nempo anak ulang jentul kitu mah nya yo mending kana beak barang sebab keur naon atuh loba duit oge ari anak teu bungah mah Abah teh moal ngarasa sugema hate lamun nempon jadi anak jiga susah jeung bingung mun kitu mah anak senang harta banda loba sarereak suka bunga pan karasa senang hirup teh ari jiga kieu mah teh sugema Abah teh ngajen loba duit jeung loba pareg ge taya gunana lamun anak susah mah komo mun hulang jentul jiga kitu mah matak susah ka Abah na matak bingung mikiranana tak lantaran kitu maneh mah teu kudu salempang da sagarupa ge lain keur saha deui wati keur maneh keur jadi anak ceuk Basadar mere harepan puguh bae Yakub bungaheun tah nuhun pami kitu mah Bah keun isukan rek ulin ka Sukarena malah marek subuh keneh inditna ngarajong-jong ngobrol di ditu ceuk Yakub banding marahmai ayeuna mah pikiranna caang deui Bu Iin jeung Basadar bungaheun saterusna tiluanana ngalobrol bangun bunga teu aya jadi pikiran deui. Yakub dumadakan berak deui terus ka cai rek mandi beres mandi terus nangdan tuluy ulin ka imah Mang Dintrik atuh geus katempo kitu mah Basadar jeung Bu Iin asal ugina hatena henteu ngarasa tenang da anakna geus berak deui. Urang caturkeun isukna panon poe geus moncorong di beulah wetan cahayana bengras mata kresep mega bodas ting arudat kawas menang atur. Ari manuk geus recet di sarada ngabagiakeun sang Batara Surya nu kakara medal, angin litik ngahiliwir kawan tu di pagunungan atuh dina wanci kitu teh matak seger jeung matak waas. Dina kayan kitu aya hiji jalma nu keur lumampah nu tayalian iwati Yakub nu geus aya di setengahing perjalanan rek ngajugjug ka lembur Sukarena. Maksudna rek nepungan Mang Samid pikeun ngaherwan di Nisuwarni nu geus dibere talak tilu. Dina lumampana Yakub henteu ngarasa aral, padahal mah capena kabina-bina da puguh langka nyaba kanu jauh. Tapi ari rek nepungan nu dipikaresep mah maksakeun bae da geus teu tahan hayang geura tapung. Malah bari limpang teh ngomong sorangan. Muga-muga si geulis aya di imahna, kitu dina jadi bapana sing aya, ngaran niat aing bisa laksana sakumaha mistina. Tapi nah bener Nisuwarni teh jadi geulis, nah bener Nisuwarni teh boga kabogoh ka anak menak, keun sarek dibuktikeun ku aing. Lantaran aing ge boga keneh hak pikeun ngalamar ka manehna, da bongan bogoh moal beunang dipalerkeun. Mun teu laksana teh moal burung paeh bolotot ieu. Komo lamun nyama geulis jeung denok, lebar temen namun dikawin ku batur. Matak handeueuh jeung bageugal kana hate. Tapi moal burung daekeun di bita ku sawah setengah hektar mah. Da ceuk Abah ge kok bae bikeun ditambah di ku duit. Ceuk Yakub bari tetep limpang bangun tenang, harita teh panon poe beuki karasa panasna. Tapi Yakub teu marire kana kaayaan kitu, jongjon bae limpang mani taya kacapek. Ya kira-kira jam 11 Yakub geus aya di sisi lembur Sukarena manehna ngarasa bungah lantaran di jalanna lancar taya gangguan. Atuh awakna ge teu karasa ripuh nganukur ngoprot ku kesang jeung ngaega kungkul. Arita nagama cukup keneh moal matak hariwang ting. Ngan sampe asup ka lembur Yakub eureun heula di sisi jalan. Diuk dina batu bari sutan kesang anu ngucur dina beheungna. Kabeneran angin litik mani ngahiliwir dibagiakeun ku sora manuk nu recet di sarada. Atuh kahibur Yakub teh. Pikiranna caang jeung tenang bet waraas jeung matak tibelat lamun pajauh.
pikeun ngahontaan cita-citana. Yakub kudu ngorbankeun tanaga, kudu lempang nu sakitu jauhna nanjak ka pagunungan rek nepungan nu kabicangcam najan capek ge teu matak jadi halangan. Cek tua kampung di Sukarenah teh loba nu ngajaga lantaran diamanatan ku putra Menak pikeun ngajaga ni Suwarni. Nah bener atawa henteu? Kumaha lamun bener? Tua kampung di Sukarenah loba nu ngajaga lantaran diamanatan ku putra Menak pikeun ngajaga Nyi Suwarni. Nah bener atawa henteu? Kumaha lamun bener? Kumaha lamun ngalawana jelema loba? Mangkaning aing teh bisa nanaon ku sarung ge sieun. Kumaha lamun ku jalma loba jigana teh matak soak. Tapi muga-muga we nulungan. Aing kudu hasil nepungan Nyi Suwarni sarta kudu hasil ngolot menjadi bapana. Ieu duit loba rek digunakeun ngarasa lalean nurut ka aing. Atau ngajaga terek dibagi duit ku aing ngarasunggutna jempe. Cek Yakub ngupat dina hatena bari nepakan saku bajuna nu pinuh ku duit. Nyai seuri sorangan manehna asa meunang ilham lantaran bakal bisa dibijilkeun akal nu mati. Pikeun ngalumpuhkeun anu ngajaga. Ngarah nurut kana kahayang manehna. Sanggeus seueur kacapena Yakub lempang deui bari melesan bajuna buukna disisiran bari lempang. Nya akhirna Yakub teh leumpih ka sisi lembur manehna luwak liuk jiga nu sieun bisi anu ngabongahan. Tapi tetela teh anu nempo jiga aman teh anu nalingakeun. Atuh bunggaheun Yakub teh malah ngomong dina hatena ngupat ka tua kampung nu dianggap bohong ku manehna. Wah, bohong tua kampung teh. Magarkeun loba nu ngajaga teh anu nyatana mah teh naon? Oh jalma hiji jacan, dasar tua kampung tukang ngarahul ka aing teh ngabobodo wae. Duh, palang siang Nyi Suwarni ge bohong. Buah gelis teh cek aturan unggul. Da kanyataanna mah goreng patut jeung pikasieun. Tapi moal nyamang Kamil make pipilun ngomong deui. Tapi raku ari ngabohong mah di babarengan mah. Sabtu kungsi badami heula. Keuna urang buktikeun ne heula. Lamun gelis teh nuhun atuh lamun goreng patutnya kajeun. Meureun ari sagala rupana geus puguh moal pikiraneun. Ngan kari mutuskeun wungkul moal lieur kana huluna. Mun bogoh keneh sarta daekeun tinggal ngawin. Lamun goreng patut jeung embungeun tinggal balik. Ngan rugina teh capek wungkul. Jama ke sakitu mah da jalu moal mata rugi tenaga gede. Kitu nu kapikir ku Yakub malah mah bari terus bae reret nempuan kayaan dirinya. Tapi tetep teh nu katempo eueujan menyurigakeun atuh jongjon Yakub lempang maninggal gedi gagah nakar bakat ku hayang buru-buru nepikan di jugjug. Hayang geura patepung jeung Nyi Suwarni nu ceuk beja magelis cenah. Nya akhirna Yakub teh nepi ka pakarangan imah Mang Samid barang srog maningarinjag Yakub. Lantaran jelas pisan dirinya loba jalma lamun teu salah nempo mah aya kana 15 urangna. Lalaki wungkul jeung marawa bedaug. Hulung Yakub ngahuleng lempangna eureun heula. Panonna molohok kanu keur dariuk mani ngajajar dina glodog imah. Orang teh nu ngajajar lain sasaha tapi yakin tatangga Mang Samid nu keur ngajaga lantaran poe eta bakal kadatangan ku Kang Apur da geus aya janji tianggalna. Yen arek ngadaraguan jeung di ngahaja ku Mang Samid di janjian kabeh ngarah karumpul atuh mani euyeup da Pak RT jeung Akiliman oge araya milu ngobrol. Barang aya nu ngareret ka Yakub nu ngariung teh kabeh ngareret. Anu saurang ngabejaan bari nunjuk boga Yakub mandireuwaseun lantaran dirina diteuteuk ku jalma nu sakitu lobana. Boro-boro kudu tarung ngajan ngadu carita ge moal wani Yakub teh. Ari di antara nu ngariung aya nu ngomong bari nunjuk ka Yakub nu keur colohok. Ki, tuh aya nu ginding datang jigana mah rek ngaheureuyan ka Nyi Suwarni tah. Lantaran beda dina cingeusna jiga bangsat nu rek kabur. Moal salah euy, tangtu teh urang karang nangka teh. Aki apal pisan kana delegan beungeutna euy. Ta eta urus salah Nyi Suwarni anu teu kungsi cagur teh. Ayo urang tarewak bisi ngaganggu. Kitu ceuk Akiliman bari nyokot iteukna nu nanggeuh dina glodog. Ari nu sajena ting rarieu lantaran can apalin pisan ka Yakub. Eta teh Yakub teh Aki, ceuk baturna mani bareng. Heueuh bener ka teh si Yakub teh euy.
ayo urang tarewak bisa ngaganggu manten uman manusia kitu mah kudiwara sabab lamun ngaganggu ka Nyi Suwarni urang bakal dibenduan ku Den Riana. Cek Akiliman mare komando sedengkeun Nyi Suwarni aya di imah riwaseun manehna panasaran ngadenge ngaran Yakub disebut teh. Terus narojol keluar lol manehna ngelol tina panto ari breh tetela aya lalaki anu keur ngajanteng jiga nu kasima. Panonna molohok ka balad Akiliman. Nyi Suwarni teu loba carita geuwat ngalalap di ka jero imah teu wani lila neuteup ka Yakub. Ari Yakub bening ngarenghap nalikna pas jero sabab bisa kolepat nempo Nyi Suwarni anu herang mani jiga hurung bakat ku geuris. Komo ari katempona kudu keur kabung bulengan mah leuwih hurung caayaan. Ngan hanjaka Yakub teu bisa nuteup nu geulis jeung sameme sadar kana kaayaan dirina geus dilingkung ku lobaan Akiliman jadi gagedugna. Mare komando ka baladna. Puguh bae Yakub banikeun ngarenjag terus undur-unduran bari ngadegdeg. Pok maksakeun ngomong, ampun naonan ngepung kuring. Naon do sakuring. Aduh, ampun Bapak Ki Abi, ampun. Yakub barita ngarenghap nalikna pas jero sabab bisa kolepat nempo Nyi Suwarni nu herang mani jiga hurung bakat ku geulis. Komo ari katempona kudu keur kabung bulengan mah leuwih hurung cahayaan. Ngan hanjaka Yakub teu bisa lila netep nu geulis jeung deui sameme sadar kana kaayaan dina geus dilingkung ku lobaan. Ampun naonan ngebungka kuring. Dan naon dosa kuring, ampun Bapak, ampun Aki, ulang ngepungka kuring, dak moal moal naon jang. Tara puguh ngomong teh henteu cara ari ngahina ka awewe mani babari sia. Na dikira kami teh nyaho kana kahayang sia, baya sia nu balang. Ulah boga rasa buni sia. Da kami geus nyaho kana kayaan maneh. Tang datang ka dieu rek ngaganggu ka incu kami nu geus nyeri. Jawab bener atau hanteu. Cek Akiliman bari mencrong bakatku gemes. Sedikeun Yakub bari ngarenjag sabab niatna geus kateguh ku Akiliman. Ngan manehna teh rumasa ari rek ngaganggu mah dan niatna hade rek ngalamar ka Nyi Suwarni. Mun rek ngaganggu tako Ki, ulah diajak ngobrol kitu. Tuman jelema ge mata. Kudu diwarah ngarakapokeun. Cik urang sium ku conga badaug ge rek ngomong tak bebengok si Yakub teh kitu. Cek Mang Otom anu milu ambek ka Yakub da manehna nyaho pisan kana lalakonna. Nya puguh bae harita Yakub teh mani ngadegdeg. Beungeutna sempat aya getihan. Tetela ari nyang haripan kitu masoak sarta ngarasa yakin yen caritaan baturna teh teu salah. Lantaran jelas Nyi Suwarni teh aya anu ngajagana. Atuh bingung Yakub teh. Da puguh teu boga bala datang na kadinya ngan sorangan. Bangkaning teu mawa pakarang da teu niat arek perang. Jeung deui teu wani lamun kudu gelut teh mah. Jadilah pok Yakub nyarita, aduh ampun Bapak ampun Aki kuring mah memuang ngaganggu ka Nyi Suwarni tapi rek ngalamar ka Nyi Suwarni. Ngalamar. Ngepung Yakub sarili bangun ngahina. Puguh Yakub mani panas. Ceuli Yakub mani panas ambek pacampur jeung sieun. Turna mani nyorod-sorod sarta gadona norok to kasima. Saha ari ngaran maneh ha? Anak saha jeung urang mana maneh? Cek Akiliman bani mureleng itekna geus dicekal ku dua leungeunna. Jika nurek nampiling ka Yakub ku itu. Yakub gubat ngajawab bari ngalepar. Kuring teh Yakub anak Bah Sadar urang Karang Nangka rek ngalamar ka putra Basamid
sob kuring bogoh tak kitu maksud teh Ki. Wayahna moal bisa jang. Ayeuna maju wae geura balik bisa Ki amak manten. Tuh tembo jang. Tembo kumaneh? Balad aki maninga jajar bari nyoren bedog tuh. Natusieun sapat eta beheung, heh? Wayah nama bisa jang jumwai geura balik bisa Ki amak manten. Tu tembo kumaneh jang balad aki maninga jajar bari nyoren bedog natusieun sapatah beung teh. Ceuk Aki Liman bari nunjuk ka baladan ngajarga nulak cangkeng. Malah nu ngajingjing bedog sagala rupa, malah nu ngreung kawas hayang ngarekeb ka Yakub teh. Buku bayi Yakub bani ngadeg-deg. Ampun Ki, ampun, kuring teh jahat. Mung paeh tapi hayang ngalamar ka Nyi Suwarni. Sebab kuring teh bogoh pisan. Tembal Yakub juga miring ngajawabna polos mata keul ngadenge. Moal bisa euy teh gablog ka era maneh. Tembal ngariung bari sing poloto. Dayak ka Yakub sawareh maen ka kerot nahan amarah atuh Yakub reuwas. Nah make moal bisa mang. Najan sieun ke Yakub tu manya da panasaran. Hayang puguh heula jijutanana pok paer teh ngajawab bradali leuy. Ih, ulah bodoh jang. Apa Nyi Suwarni mah geus ditalak tilu ku ujang. Tapi naha make nikah hayang deui. Teu meunang eta teh jang. Lantaran boro-boro awewena teh sukaeun ajan sukaeun ge moal meunang. Nu geus didag-dagan talak tilu mah kudu kaselang heula ku batur. Nu matak teu kudu hayang jeung wae geura balik samemeh ditareungeulan. Sakieu ge untung teu dipapagkeun ku bedog. Sabab urang dieu teh aramekeun pisan ka ujang. Sabab ujang geus nganyeri ka anak Mang Samid tatangga Mang. Tah samemeh urang dieu ngamek buru-buru geura balik kana salamet. Aduh, kumaha atuh Mang? Da kuring teh bogoh ka Nyi Suwarni. Yakub ngalengis. Teu puguh ujang mana teu make diserahkeun ari bogoh mah. Ulan yangan ekol dang mah dipercaya jang. Mana kitu ge boga niat jahat jiga nama. Pura-pura nyebut bogoh pada harek jahat. Ceuk mangge sameme pada neungeulan meningkane buru-buru balik. Jeung ini bisa dikadek manten lah maksa hayang ngalamar da moal ditampa. Jeung di Suwarni mah geus aya bogana putra menak ti daya Sumedang geuleuh. Ceuk baer teh tegasna keur. Panonna moloho ka Yakub anu marenyeng jiga rek leweh. Aduh ampun Mang. Ulah ngahalangan ka kuring. Sabab lamun dihalangan kuring teh bisi gelo. Ayeuna ge geus ada gelo meusan. Mun ulah ngalamar bere nempoe sakedeung. Nanyaan geulis pisan. Ceuk Yakub bari gigisik jiga rek ceurik. Kalakuanana kawas bolon wae atuh nu ngariung sareuli malah Mang Otom mani nyakakak seurina. Geus ngaku pisan euy, maneh teh geus ada gelo buru-buru sasingkahan. Buru-buru singkaheun bisi ngarusak. Tong meunang nampo Nyi Suwarni bisi ngorobot. Buru-buru usir euy mun teh nurut kadek we lah. Ih, ulah waka Mang Otom ulah waka. Cik urang teh nya heula kaki. Nanya heula ka Aki maksud teh. Kumaha teh Ki? Naha idina nampo Nyi Suwarni atawa ulah? Ceuk paer teh bari ngareret ka Aki Liman nu keur seuri Bang Lucu ngadenge caritaan Yakub. Jadi hayang seuri ieu mah jang RT. Naya manusia bet nyarita kitu. Balang siang nyan geus ada gila ieu manusia teh ieu. Mun kitu mah moal aya gunana diajak ngaromong ge. Hayu urang beregeun ka sisi lembur, sina balik di kalemurna, bisi ngaganggu ka sararea. Tong bisi nepungan Nyi Suwarni, bisi matak ngagaruah gintah. Ceuk Aki Liman bari ngacungkeun iteukna.
Salerea nurut serepet nyerabut bedog ngarah Yakub sieun nyawe mani pias bakat kuduas. Lantaran nempok seseket bedog anu sing gurilap katojo ku panon poe, Yakub ngadeg-deg bakat ku sieun. Ampun Bapak. Ampun aki mamang ampun pisan. Ulah dilengi sok sina balik li ka lemurna. Mangaki siap pokona mah. Jawab Salelea manireang. Bari ngabergen Yakub sangkan balik di bedog sing lagadar karena awak Yakub. Atuh soakeun Yakub dari kitu-kitu teuing mah. Kapaksa mundur lalaunan, nusa terus namalik, tuluy leumpang lalaunan bari muringis da sieun teh. Yakub penasaran nilai-ila uteukna panas. Goak Yakub ngagorowok tarik pisan harita. Nyambat-nyambat ka Niswani anu dipikahayangna. Nyai, tolong aya jin, tolong anjin ngarudag aduh, Nyai bojo akang. Ya Kang diudag tolong kuring diudag jin. Burutek Yakub telumpat manitarik jigan soak. Atau bugun nitah balik na terewasun akiliman oge nu tadi sieun katempuhan ku den liana teh. Ayeuna mah sieun katempuhan ku basadar sabab yakin Yakub teh jigan gelo. Hari-harita Yakub geus kabur ninggalkeun lembur Sukarena bari gegerowan minta tulung majar gende di udag jin cenah. Nganuntung Pak RT tegugup gewat marentah. Ulah cicingeun hayu urang berik bisi cilaka. Bisi ragrag kana jurang. Yuk urang susul ku Salelea bisi katempuhan. Ngomongna kitu teh Pak RT bari lumpat pangheulana bedugna geus diasupkeun di kana sarangkana. Atuh nu sajeuna ge teu talangke bumbung lalumpatan udag Yakub. Ngan akiliman nu teu milung udag teh. Lantaran tanagana moal mahi manehna mangan ukul colohok bari nyekelan iteukna. Ari Yakub bekelila beki jauh sorana masih kene kadingi hawar-hawar jejeritan minta tulung kabah sadar. Lantaran ceuk lalasaana nama Yakub teh di udag jin cenah. Hal ieu teh mata kedewase pikeun Pak RT mah nu matak gewat wae ngudag da sieun katempuhan manising burutek patarik-tarik lantaran hayang nyusul ka Yakub. Malayan ngahaja mabal kan bala ngara bisa motong jalan serta Yakub bisa kapegat tapi Yakub geus jauh pisan lumpatna jiga aya nu mawa bae. Ngan geus katempo ku Pak RT jeung baturna sakolepat atuh gero Pak RT marentah. Hei batur-batur tuh geus katempo euy hayu arudag tah singkat tewak. Kadi ulah lepas dia awas sing hati-hati bisi ragrag kana jurang. Buru-buru pegat jalan euy pegat. Surah Pak RT tarik pisan ku anak buahna diturut manising burutek ngudag Yakub. Tapi tetep can aya nu bisa nyusul lantaran Yakub lumpatna tarik pisan. Tapi barang nepi ka hiji tempat kurutuk aya kuda nu ditegarkeun datangna ti lebah. Atuh ampir bae nubruk ka Yakub. Ngan untung Yakub berikat malik deui bari ngagero leuwih tarik. Lantaran sieun ku kuda nu rek nubruk ka manehna. Tolong Abah, tolongan kami Abah, aya jin gede Abah. Ceuk Yakub bari malik dilumpatna lantaran sieun ku kuda teh. Atuh nanjak lumpatna teh nyampeurkeun ka nu ngarudag. Ari anu tumpak kuda kageteun buru-buru kudana dikendoran lumpatna. Antukna eureun pisan kuda teh. Anu tumpakna colohok. Lantaran ruas ngadenge jalma nu ngagero menta tulung. Bari nyebut aya jin. Oreng nu tumpak kuda teh Kang Apur nu geus nepi ka lebah dinya rek nepungan deui ka Nyi Suwarni. Heran, naku naon manusia teh make ngajerit nyebutkeun aya jin sagala rupa. Ari itu saha di maneh kasih bertak jiga anu keun ngudag bangsa. Jiga urang Sukarena nya Pak RT jiga nama tuh. Kang Apur ngomong sorangan panuna melong kanu sing beretek lumpah. Malah Mang Otom geus patepung jeung Yakub, gebrug Mang Otom ngarontok ka Yakub atuh gebrug duana rubuh. Gurinjal Yakub teh hudang deui, tapi kaburu datang Pak RT jeung baturna duaan. Gebrug ngarontok ka Yakub. Antukna pada ngarjengan Yakub dicarekelan page pisan, sararea geus daratang bari ngahegak Yakub henteu bisa walakaya.
Kade ulah lesot euy. Kade ulah lesot deui bisi kabur. Hai bawa ka lembur urang ubaran. Sabdi gagelo ya jelema teh teh. Pas nu kasurupan sok payang. Kusarelea bisi ngamuk. Cuk Pak RT harita bari nyekelan lingeun katuhu Yakub baturna kabeh nyarekelan. Atuh terus Yakub teh dibawa di kalembur Sukarena da tetera rada jauh lompatna teh. Ngan kakaragi kira-kira 10 lengkah tukangeun kadenge sora kuda horeng Kang Apur geus nuturkeun deui. Da tadi teh sagarupa kalakuan Pak RT jeung baturna nu newaki Yakub teh. Katempo kalayan jelas ku Kang Apur mah. Pugu bae salarea ruas terus harita ngareret ka tukang. Oh, geuning agan. Cuk salarea mani bareng areulun kawas anu di komando panonna marolohok ka Kang Apur anu tumpak kuda gagah pisan. Barang geus deukeut reg kuda eureun ari Kang Apur seuri bari mangut. Marawa jelema naon eta teh Pak RT? Bangsa tatawa garong. Sanes agan sanes garong ieu mah. Nanging ieu teh jami anu kasurupan malih mawatak leuwas sareng salempang. Bili lumpat kana jurang nu kapaksa we ditewak bili cilaka manten da sieun katempuhan. Ceuk Pak RT mani marah mai bunga lantaran tetela Kang Apur teh datang. Oh, kasurupan eta teh. Nama tu bawa kalmur. Kuring jadi penasaran yang nyaho kana lakon sabenerna. Sok. Udah ngobrol di dia kurang sase jeung di kuring geus hayang nginum ieu teh yeuh. Ceuk Kang Apur bari nganjeun kudana lalaunan terus ngalengkah bangun tenang kuda teh. Ari Pak RT jeung baturna maraju bari ngarereang Yakub anu babadu kawas nu hayang lipas. Tapi tetep bae pada ngarejengan da bisi kabur. Lamun kabur bisi cilaka datang tu katempuhan. Jeung di ari nu ngaran manusia mah tetep ku ditulungan najan kasebutna musuh oge. Dikacaturkeun di jalanna Pak RT jeung baturna nu mawa Yakub geus nepi ka imah Mang Samin. Malah Kang Apur ge geus nepi kudana geus dicangcang di pipir imah handapeun tangkal jambu batu. Ari akiliman anu tita di ngadagoan kasida bunga heunana nempon daratang teh. Komo bareng jeung Kang Apur anu keur di arep-arep. Malah nyisuar nige manina rojol kaluar ngabagiakeun ka Kang Apur. Haturan Kang Apur, mangga ringih Kang. Nuh Nyai, mang akang bade kalebet yo. Kitu ceuk Kang Apur terus asup ka imah, didinya geus ngampar samak adu combay Kang Apur teh nunjungan heula ka pribumi nu kabeneran araya kabeh. Malah sakalian sarerea sing solongkrong marunjungan. Sanggis beres sarerea ngariung saware didariuk dina golodog. Ari Yakub geus meunang ngalian da bisi ngamuk dicarekelan kaopatan. Aturan Jang Apur mang teh binga kasumpingan di kujang teh. Mai karesa nuju aya ribut ieu teh. Teu pugu ngadon ngarudag jelema nu burung kalago gorowokan jiga nu gelo. Bujang katut Aden. Kumaha didayeuh daramang. Ceuk Mang Samit ngamitian kaobrolan, ari Suwarni mah sanggis sasalaman geuwat nyadiakeun cai ente jeung lalabuhna da geus disadiakeun ti kamarina. Alhamdulillah Mang. Sadayana nuju sehat teu kirang sabios-bios. Malih mah nuju galung bira deui. Lain sakoma biasa den Riana teh teu acan tiasa dina pangan. Jalanan beuki repot teh anjeunna teh. Pada malan di kantor teh beuki seueur, malih mah mulihna ge sering sonten. Takujararan kitu mugi janten uninga sarta hapunten nu kasuhun sauna teh. Utamina maka Nyai mugi ulah janten rengat galih da sanes teh emut nanging anjeunna teh teu acan tiasa nepangan deui. Kitu cenah ceuk Kang Apur harita. Memeh muka babawaan teh nepikeun heula amanat dununganana dan nu pentingna mah amanat atur adahan deui euleun Nyi Suwarni teh. Tapi ti bisa majar kumaha da teu wasa ari kudu totorose hayang tepung mah. Kaijun masa mojang gunung kaduana ngarumasakeun awewe najan teu kuat hayang tepung ge ngan ukur minuhan dadabay teu wasa ngadakeunana. Hatur nuhun Kang Apur, abdi mah bingah nguping anjeunna sehat ge. Upami ayeuna teh tiasa ka dieu, mugi-mugi we kapayun mah anjeunna tiasa deui. Sakali diatur nuhun Kang. Nyi Suwarni harita
sorana rada jero kawasan nuhan jelu terus nuluk tungkul nyumputkeun perasaanan. Sing percaya we gelis dari den Riana mah moal cidra kana janji apan pangna akang kadi ge bakat tingkunya anjeunna teh nya ngajurungan akang supaya ka dieu nganya kitu teu nyanakna naon ieu teh da puguh sesah di jalanan saukur nu kabawa teh dina kuda we mangga tu geura tampi tah ieu sawadah kanggo nyai sareng tuang rama. Atuh ari ieu mah kanggo para bapak anu ngaping jeung ngajaring ka nyai. Ayeuna urang bagikeun. Kitu cenah ceuk Mang Apur bari nyodorkeun buntelan gede ka Nyi Suwarni, gewat ku Nyi Suwarni ditarima. Ari buntelan hiji deui ku Kang Apur dibuka, tetela eusina teh barang sagala aya. Teu mimiti kadaharan nepi ka pakean, geus meunang mungkusan saurang-saurangeun. Atuh karimikeunane ka akiliman jeung baladna malah harita keneh dibagikeun. Mangga tampi ku sadayana. Ieu teh kagegelan ti Den Diana minangka rasa atuh marima ka para bapak sadaya nu parantos ngabantu ka anjeunna. Amanatna teh mugi sing apik ngajagi Nyi Suwarni. Margi anjeunna teu acan tiasa nepangan di ka dieu tah kitu saurna teh. Kituna Kang Apur bari mikeunan bungkusan mani gugap pada nampanan bari nyarebut nuhun aya nu 5 kali nyebutna teh. Malah yang diciuman segala bungkusan teh bakat ku bungah jeung narimakeun ka nu di saat ngirim ka maranehna. Ari Yakub mah padangan tep wae. Panonna molohok nempokeun ngabagi oleh-oleh, Yakub teu ngartieun da pikiranana jiga nu ngaco teh. Ya akhirna nu ngabagi teh geus beres. Atuh sarelea geus tarapi deui, Kang Apur sila ngajemprak. Rada misah diukna ari Mang Samit jeung Nyi Suwarni ngarendeng diukna, duanana ngarasa bunga. Ujang kaseh, aki jeung babat urang teh kacidangan nuhunkeunana kana kasayan ujang kayih ka Aden. Anu aya di dayu ku ayana kajadian kieu teh. Pikeun aki jeung lerencangan mah kacida matak bungahna katarima pisan. Kasayan ujang kali Aden nu aya di dayeuh. Ku ayeuna kajadian kieu teh pikeun aki jeung lerencangan mah kacida matak bungahna katarima pisan kasayan ti Aden teh. Mugi-mugi sing dibales ku Nu Maha Kawasa ku kasayan nu langkung agung. Aki mah geus kolot geus teu bisa naon kajabati ngaduakeun sangkan Aden munusrahan. Berkat salamet luhur pangkat gede darajat. Cek aki liman bari manggut paromana marahmai nandakeun bunga. Sawangsul naki abi ngawakilan Den Riana ngahaturkeun nuhun ka aki sabaraha kanca. Pengorbanan sareng kasatian aki sareng nu aya di dieu katambi pisan. Bali mah kaayaan tadi ge kasaksian ku abdi. Ieu hiji tawisen aki sabaraha kanca satia ka Den Riana. Nuhun aki nuhun. Tembal Kang Apur bari nyeri ngeseri terus ngaluarkeun rokok bodas aya kana 20 bungkusna dijajarkeun dina semak terus arudud sarelea nyarokot sami-sami jang nuhun atuh ari kitu mah nganak ida rada bingung ieu teh lantaran kadatangan ku hiji jalma nu ngaran Yakub teh tah ieu popotongan Nyi Suwarni nu ngaco teh. Aina jiga nu gelo ngadadak pedaku aki dicarek asup ka dieu. Akibatna teh jadi sasar. Jerat-jerit jiga nu sinting. Aina memangawe nyangakeun ka ujang nu ti kota. Na kudu kumaha ieu manusa teh ieu.
Cek Akiliman bari nunjuk ka Yakub nu ditalikum panonna beureum sarta ngucur ku si panon kawas nu ceurik. Tapi buringas pikasieun. Nah harek naon maksudna teh kieu abdi mah panasaran ieu teh. Mang Samid milu nyarita manehna kaget kadatangan ku Yakub teh. Muhun aki mangga terangkeun heula maksudna. Nah harek naon Yakub teh jeung dikumaha mimitina pangna gogorokan nyebut jin. Apaan kuning gak disebut jin ku manehna teh. Mata kaget jeung reuwas. Kang Apur ge can waka mutuskeun kalah nanya heula mimitina. Kieu mimitina mah ujang. Derek-dek Akiliman nerangkeun waktu kadatangan ku Yakub dicaritakeun nepi ka dangat harita. Nu saterusna dipasrahkeun ka Pak RT pikeun nerangkeunana. Dadina mangsana ngudag mah Akiliman teh milu. Atuh derek-dek Pak RT ge nyaritakeun waktu ngudag Yakub. Sanggeus kabeh diterangkeun, Pak RT tumanya ka Kang Apur. Tah kitu lalakonana teh encet. Mangga kedah kumaha atuh ayeuna teh. Ayeuna mah urang tanya we heula bisa ditanya atawa moal dieu. Kang Apur pindah eta tempat. Bener bare. Punten kitu tah. Moal kumawantun mutuskeun ari mah manyangakeun nek ancep ayeuna mah. Kieu we nama tuh. Urang tanya we lah. Bisa ditanya ta moal ieu. Kang Apur pindah diukna ka deket Yakub sanggeus tarap tipokna nya lalaunan pisan. Ari saderek teh saha jenengan? Urang mana teh saderek teh? Yakub teu ngajawab kalah mureleng bangun gemes. Tapi kawas nu hayang lumpat ngan leungeunna dibarogod ku tambang. Nembo kitu Kang Apur karunyaeun najan geus nyaho geyen Yakub teh anu nganyeri ka Nyi Suwarni. Kang Apur tetep bae ngarasa watir nempo kitu mah. Pok harita nanya deui. Ulah ngarasa sieun da madina naon? Ayeuna mah jawab we pertanyaan ti kuring. Nah saha saderek teh? Rek naon datang ka dieu? Abah, tulungan Abah. Abah, tulungan aya jin baru. Abah, tulungan. Yakub kala gogorowokan mata keleuwas. Atuh mani ngahuleung Kang Apur teh manehna bingungeun. Bu, kumaha lamun kieu ieu? Jiga nasiwak kene Yakub teh. Kawas nu karsibat ieu mah. Mata hese nulungan cik atuh ki jampe ka dinya. Da abdi mah teh bisa nulungan anu kieu, lapur teu nimu ubarna. Ceuk Kang Apur bari ngadaret ka Akiliman, nu harita gogodeg bakat ku kaget. Cik atuh menta cai sagelasnya. Urang jampe heula. Akiliman menta cai ka Nyi Suwarni, gewat Nyi Suwarni ka dapur, teu dilage balik di bari mawa cai asa kerang sagelas. Mangga Aki. Song Nyi Suwarni mikeun cai ku Akiliman di tampanan terus di jampean. Nu araya di dinya jempe dayan wani nyarita. Ari Yakub gawena humarurung jiga nu geuring panonna bubur leungan matak sieun sarta burahay beureum. Tawas anu kasurupan nyaan ari ku Akiliman disabrot beungeutna gurubug Yakub ngagurubug bang luas. Terus gigideg ngagibrikeun cai dina beungeut akhirna ngulahek bang lilis. Lah antambangna euy. Cik rek kabur atawa moal. Akiliman mere parentah nu diuk gigireun Yakub gewat ngalaan tambangna. Teu lagi geus beres leungeun Yakub geus resot, tapi tetela teu bisa ka mana-mana kala ngahuleung jiga ngarindun. Terus rarat-raret nempuan nu ngariung jiga nu ngarasa waas. Jeung leuwas. Pipikiranna ayeuna waras deui ngan timbul rasa kaget jeung heran bet geus aya di imah sarta loba jelema. Malah Yakub ngupat dina hatena bari tetep larat-laret. Aing teh aya di mana ieu teh? Naon sababna aya di dieu jeung loba manusia? Jeung di saha ari itu? Mani gameuleng kitu geulis manehna teh. Da Nyi Suwarni teh kitu. Apa aing teh tadi teh kabur da loba jin? Jang Yakub geus waras atawa acan jang. Ulang ngahuleung kitu pok geraca carita da moal aya nu ngaganggu. Ulah sieun jeung ulah kaget narek aya naon ka dieu teh. Kunaon tadi ngadonu lumpatan. Ceuk Akiliman bari neuteub ka Yakub nu sajieuna nareuteub kabeh. Kuring waras ki
tapi kuring lewas jeung teu ngarti ne di mana ieu teh. Kuring teh wawuh KBG nu di dieu teh jelema anyar kenaran make ngariung ka kuring. Yakub balik nanya panonna melong ka Akiliman atuh bungaheun Akiliman tepok ngajawab, ujang daya di imah Mang Samid aya di bumi Nyi Suwarni ari nu jadi sababna ujang teh tadi kabur sieun ku jin. Ayeuna ditulungan ku aki jeung kanca-kanca aki lamun geus kieu rek kumaha ujang teh. Nyi Suwarni mana Nyi Suwarni naki cek Yakub jigan bunga pisan terus melong ka Nyi Suwarni nu keur colohok dari was. Tuh itu Nyi Suwarni teh gelis jeung gamuleng. Akiliman harita nunjuk ka Nyi Suwarni atuh maning murengked anu ditunjuk teh. Nyi Suwarni ngarasa sieun jeung salempang lantaran nempo panon Yakub anu ngaburila ka manehna terus diukna ngesod ka deukeut bapana. Cicing Nyai da moalna naon jiga nama sob geus waras. Mang Samid ngahareos ka anakan Nyi Suwarni teu ngajawab. Eta teh geus boga salaki atawa acan ki? Mun acan rek dilamar ku kuring, sobna datang ka dieu teh rek ngalamar ka Nyi Suwarni. Cek Yakub terang-terangan da geus teu tahan bakat ku bogoh. Teu bisa jang. Geus aya nu boga ayeuna mah. Wayahna ulah kumawani ngaganggu ka incu aki. Lantaran lainna mah geus dicungcum ku putra menak ti dayeuh malah ieu utusanana tah. Cek Akiliman bari nunjuk ku jempolna ka Kang Apur nu ditunjuk seri leutik. Wah, na make ngahalangan, ngalamar mah teu naon da kuring ge meunang. Naon sababna make ulah? Sanu rek ngahalangan kana kahayang kuring. Nyi Suwarni teh papotongan kuring, teu meunang ku batur. Cek Yakub bari jung nangtung maksudna rek pindah diukna ka deukeut Nyi Suwarni. Nanorokaya jalma-jalma nu titatadi geus taki-taki teh mendingan sakilat ngarawel dengan Yakub. Samalah sukuna ge pada newak atuh geblug Yakub teh labuh kana palupuh untung teu ninggang gelas jeung teko. Aduh gelo teh nanaonan ieu teh. Lepaskeun goblok sia. Yakub ngaguru gayang lepas tapi tetep pada nyekalan. Malah mah kalakah ditalian di kutambang. Ari Kang Apur colohok nempok itu ngan Akiliman anu tenang jeung kalem teh dan sejen mah daruaseun. Hei batur-batur, urang teh lain jahat lain dengki. Ngan ayeuna mah yakin pisan si Yakub teh kurang waras ieu teh. Hese diajak ngomongna. Takulantaran kitu bisi ngagang bukan Nyi Suwarni jajabkeun we kulimaan ka lemburna. Pasrahkeun ka kolotna mun bisa mah jajabkeun ku Pak RT. Itu cek Akiliman nyokot kaputusan atau panujuan sarereage. Alus kitu ge Ki jeung tibatan mata ributna leuwih hade urang jajabkeun ka kolotna. Sarta urang ngomong kan jadi bapana ngarah ngartieun bapana. Ayeuna batur urang jajabkeun nu can terap dibalik heula ka imah sawareh cicing di dieu ngajaga imah Mang Samid. Cek Pak RT mere parentah baladna taya nu baha limaan geus nyebut sanggup sarta harita keneh ngarjengan Yakub atuh teu ngadaguan Kang Apur terus bae harita RT amitan ka saleleak. Terus adindit mawa Yakub nu amuk-amukan bari nyarekan. Tapi teu diwaro terus bae dibarawa indit rek dipulangkeun ka nu jadi kolotna. Selingkeun Yakub kala beuki rosa ngamukna lantaran jiga nu kaedanan ku Nyi Suwarni nu memang gelis. Sanu teu kabita ku Nyi Suwarni nu ayeuna da puguh sakitu herangna. Awak ngalisi jeung cahayaan teu aya pisan cawadinana. Pantes lamun Yakub gabung bulengan ge. Da geus kaduyung tisaprak diheureyan ku Mang Lintrik jeung tua kampung. Saterusna Yakub dijajabkeun ku gedep jalma jareuh ti lembur Sukarena. Yakub gura-gero geus teu kadenge deui ku Kang Apur sapara kanca. Tah kitu geuning aki akibatna teh Jang Apur. Jalma anu nganyeri ka anak emang teh akhirna mah datang bari jiga nu siwah. Kawas nu kaedanan ku pun anak. Mana kitu ge geus goreng tim witina nya akhirna mah goreng we ka dieuna ge. Ngan mang jadi hariwang gitu. Kumaha mun Yakub jadi cucub ka pun anak atawa ka emang. Bisi manehna ngarasa nyeri hate. Cik Mang Samid bangun salampang bisa ena naon ka dituna. Ah,
Da urang teu boga salah mang, teu kudu ngarasa sieun atawa salempang. Nganu penting nama najan Jang Yakub geus nyieun peta goreng ka urang, ari urang mah ulah boga niat hayang males. Keun wae da aya nu ngatur hirup mah. Apan teu jaga-jaga teuing ayeuna ge karasaeun akibatna sarta lain hasil pagawean batur. Kituna teh apan akibatina pagaweanana sorangan. Tak kulantaran kitu, sanila urang henteu boga niat goreng mah teu kudu ngarasa sieun atawa salempang. Ngan ari ati-ati jeung waspada mah kudu bisi ieu teh aya nu ngabahayakeun ka urang. Tak kitu ari cek emutan abdi mah nares atawa henteu ki. Ceuk Kang Apur bari ngareret ka Kiliman anu keur ngabandungan daria pisan. Leres pisan Ujang. Aki ge ngartos kana maksud Ujang teh nuhun ari Ujang kagungan emutan kitu mah. Leres pisan Ujang aki ge ngartos kana maksud Ujang teh. Nuhun ari Ujang kagungan emutan kitu mah. Aki teh ngaraos regreg abong pangiring menah elmuna henteu handap. Satuju pisan aki ge kase. Ceuk Aki Liman bangun sugemanakar da kitu kahayang manehna ge. Nuhun ari kagungan emut kagungan masa teh kagungan emutan sami sareng abdi. Kananya kaki kitu dikanyai sareng ka Mamang. Abdi teh moal tiasa salami di dieu teh. Moal tiasa salami ngobrol. Jalaran tos siang teuing bili sonten ka dituna. Nya kapaksa ayeuna bade amitan abdi mah ya sanes kirang sono ieu teh. Naon Kang, kukupingan teh bade amitan? Apan teh acan tuang? Teh acan ngaleut nah mani lusuhan teuing. Duh Kang Apur mah kuharianeun padahal masing tenang we Kang. Abdi teh sono keneh. Ceuk Suwarni mani curinghak reuwas ngadengi kitu malah sakur anu aya di dinya ge dareuwaseun. Da can lila kadatangan ku Kang Apur teh. Nyai, akang teh sanes teh sono, sanes dawatos ka Nyai tapi akang teh teu tiasa salami di dieu. Bagi kadatos aya deui di ditu samemeh wanci magrib. Jalaran seueur pidameleun. Mugi Nyai sing ageng mana ulang ngaraos dideung teuingan ku akang sang ku Aden. Dan sangaos Aden teu sumping ge sanes sartos nalali ka Nyai. Mungan jakal seueur pisan pada malam, da repot ku tugas kantor. Tak kumargi gitu, sing sabar wae, mugi-mugi sasi payuna tiasa nempangan ka Nyai, tak kitu we nyinya. Ceuk Kang Apur harita bangun geget manehna geus bisa ngukur kana eusiha teh ni Suwarni. Nu tangtuna geus teu sabar hayang geura tepung jeung buah hate. Nuhun atuh Kang Apur, mugi-mugi we anjeunna tiasa angkat ka dieu. Ku abdi diantos pisan dugikeun salam ti abdi Kang. Mangga nyaikeun ku akang urang dugikeun. Da teh ge sok naroskeun ka akang teh. Upami wangsul ti dieu teh sagar rupi kedah dicaritakeun ka akang. Da waas saurna teh. Da kitu lah Nyai nya, wayahna dikantun di ku akang teh. Permios ka sadayana. Kang Apur ngunjungan ka Nyi Suwarni. Terus ka Mang Samid sarta satuluyna dipapai kabeh. Sang distarapti Kang Apur turun kaburuan dituturkeun harita ku Mang Samid jeung Nyi Suwarni. Malah Aki Liman jeung sejenna ge tarurun kaburuan ngajajar nempukeun Kang Apur nu mancal kana tonggong kuda. Mangga kasadayana. Kang Apur gugupay. Mangga cenah. Jawab ngajajar mani bareng atuh gurutu kuda teh lumpat. Katempona gagahna kar ku sararea ditutup nepi ka lesna dina pengkolan. Nyi Suwarni jeung Mang Samid sing larenghap panonna melong kana jalan urut ngaliwatna Kang Apur. Tanggeus sadanila sararea dariuk deui. Tapi henteu ka jero ayeuna mah ngajajar bae dina golodog bari ngobrolkeun anu tadi kajadian. Ngan Nyi Suwarni nu teu milu ngobrol teh manehna langsung asup ka kamarna bari ngajingjing buntelan pangirim ti Kang Apur teh. Barang geus adi jero kamar eta buntelan dibuka, barang breh isina sagala aya. Bahan baju jeung sampingna mani numpuk, dahareun jeung duit ditambah deui ku perhiasan nu matak lucu.
Sakedapan menyisuarni mani colohok. Asa terpercaya karena tetampuan anak. Tapi da yakin lain ngimpi kabegi kenyataan anu moal bisa dipungpang deui. Alhamdulillah Gusti. Meureun ieu teh ti Kang Riana ngahaja dibawa ku Kang Apur ka dieu. Keur nyumponan pangabutuh aing dieu. Tapi naha atuh ari jinisna mani teu daek ka dieu. Nah ari puh wae sarilana, nah ari jadi pagawe teu meunang pele kitu. Mun kitu mah ripuh jadi menak teh henteu bebas jiga aing nu teu boga nanaon. Tapi muga-muga we bulan hareup mah sumping lantaran teu puguh dengan ukur datang menjadi utusanana mah. Taya hartina loba duit jeung loba dahareun ge. Ari jinisna teh aya datang mah. Nyi Suwarni ngagerentes dina hatena gap kana bahan baju nu pangalusna. Tuluy dibulak-balik tetela menileur bakat ku alus empuk jeung hipu pantesna teh dipake nangarina. Tapi anu aya keneh dina tumpukan jiga leuwih alus kop dicokot deui atuh nu akhirna mah kabeh ge alus da meureun meunang milih anu alus jeung mahal. Kabeh dipariksa ku Nyi Suwarni sampingna kabayana perhiasanana malah aya selop sagala rupa ditambah di ku salempai nu lucu. Tungtuna KBG alus daya nu kacawad ngananjaka daya surat amanat ti Dendriana teh cukup ku caritaan Kang Apur bae. Kudu kumaha makena ari baju nu sakieu lobana ieu teh. Iraha ku aing ku digunakeunana mun teu salamah baju pangirim teh aya kana 15 potongna. Sedengkeun aing mah tara ka mana-mana da piraku ari ka cai atawa ka leuweung kudu baju alus kieu mah. Lebar tina menan makena. Tapi teh salah narek ditendenan we keur jaga da aing teh tara ngadeluk wae dangdang sapoe hiji ge tara beak baju teh. Muga-muga we Bapak teh sing bungaheun da geuning ayeuna beuki senang we aing teh. Ngananja ka Kang Riana tara aya sumping. Nyi Suwarni ngomong sorangan dalaunan terus barang pangirim teh diberesan, duit jeung perhiasan dipisahkeun. Suwarni harita ngomong sorangan lalaunan. Terus barang pangirim tadi beresan duit jeung perhiasan dipisahkeun ditunda dina tempatna. Duit pangirim bulan tukang ge aya keneh harita ditamah deui atuh beuki loba bae. Ngan Nyi Suwarni jadi ngalamun. Komo lamun ras inget kaya kumaha anu yakin kasaksian talajakna anu jelas mikah hayang ka manehna. Lamun inget kana hal ieu Nyi Suwarni ngadadak salempang hatena. Najan loba anu ngajaga ge taya hartina da kasieun mah tetep bae. Ngan teu bisa mutuskeun, ngan ukur bisa ngahuleng, ngalamun nyawang kanu anggang. Nyipta-nyipta anu can puguh karuhan malah harita ge ngajentul bae sorangan di kamar. Ari mangsamid jeung baladna harita teh uplak bae ngalobrol jiga nu taya kasusah. Lantaran boro-boro mangsamid najan tatanggana ge kasusahna leungit da pangabutuhna kacumponan ku pangirim ti Dendriana teh. Atuh najan teu usaha ge duit mah aya jaba meunang udud jeung baju alus deui. Sanggeus barusan ngobrol nungtutan barali ka imahna. Kalian janji rek buru-buru daratang deui mun aya kajadian naon. Atuh akhirna mah nu tinggal teh ngan mangsamid bae caleungeu sorangan bari udud. Tapi teu ngarasa keung atawa sieu jeung ti iseun. Tetep we tenang jeung bunga hatena. Geus teu boga kasusah ngan kali ngadaguan waktuna dahar bae. Alhamdulillah. Geus karasa senangna ya cenah naon ge teh. Komo lamun laksana boga minantu ka anak Demang. Jigana moal susah-susah teuing hirup teh. Muga-muga we sing salilana bisa ngabantu ka batur nyeblok ku rejeki ngawuran ku dahareun jeung bisa silih cocokan pangabutuh. Bagjati nemenan mun bisa kitu salilana teh. Ceuk Mang Samid ngomong sorangan
terus nangtung sarta asup ka imahna. Anu satuluyna mamirun seuneu di hawu atawa rek nyangu, nebetan kawas rek nyangu, da memang geus rada burik. Nyi Suwarni mah telah dianalkeun digawe sabab asakana jimat mung nyapekeun kanu jadi anak. Ngana jan kitu ge Nyi Suwarni mah tara ninggalkeun kawajiban da masak mah bagian awewe. Jeung deui karunya ka bapana nu geus teu boga pamajikan. Lamun kudu nyangu ku sorangan teh kacida teuing, taya hartina boga anak awewe teh. Harita teu kanyahoan ku Mang Samid basa manehna nyuk cai tina seeng. Kadingi surada ngagelendrung atuh manehna rojo Nyi Suwarni teh. Kaluar ti kamar sarta muru ka dapur. Sawios ku abdi masak mah Pak. Mending ge Bapa malaleson we heula. Atanapi pangmelahankeun suluh da masak mah bagian abdi Pak. Mang Samid lubasun terus ngareret bari seuli. Geun wae Nyai. Da bawa mah resep kikiran teh. Perlu bisa nyangu jeung masak teh. Bisi sakali waktu aya halangan Nyai teh. Ngarah henteu gaplah. Wekae keur sare masing jongjon. Keun ku Bapa masak mah. Abdi mah teu nuju mondok, Bapa nanging nuju ningali acuk pangirim ti dayeuh teh ya. Maning sarae Pak abdi mah resep. Nyi Suwarni turun ka dapur terus mirun seuneu niheulaan ka bapana. Atuh ngahuleung Mang Samid teh. Nya akhirna mah bebarengan we di dapur bari ngobrol. Nyaritakeun kabungahanan jeung nyaritakeun kahariwangna. Lantaran tadi geus kadatangan ku Yakub teh. Ngan Mang Samid ngerasa yakin Aki Liman jeung kanca-kancana salidana bakal ngabantu kana dirina. Numatak akhirna Mang Samid jeung Nyi Suwarni ngarasa tenang. Ganjangna carita 5 bulan geus kaliwat. Kang Apul geus matuh unggal bulan teh sok datang sarta tara lengo. Tapi sok remuk ke bebawaan. Mang Samid jeung Suwarni kacidangan nuhunkeunana ka Kang Apur jeung ka Den Liana nu geus ngabantu kana kahirupan maranehna. Malah tatanggana Mang Samid ge seleleangan nuhunkeun da puguh bantuan ti Den Liana teh lain saeutik estu nyugemakeun pisan lantaran salembur ka bagian KB manisna. Ngan aya hanjakalna. Sakitu lilana teh Den Liana can kungsi datang ka Sukarena. Alasanana ripuh jeung ripuh wae loba gawe jeung sajabana. Ku Kang Apur sok dibejakeun ka Nyi Suwarni ngeunaan pada melanana nu memang keur meujeunna sibuk da kabeneran juragan Demang tereh liren ngadamanna. Atuh Den Liana teh beuki loba wae tugasna teh. Ari Nyi Suwarni ampir bosen ngadingi alasan kitu lantaran 5 bulan lain waktu nu sakedeung estu kacidalilana pikeun anu nungguan mah. Najan dahareun jeung duit sagala loba ge henteu matak jadi panghibur. Nyi Suwarni geus mimiti katerap penyakit anyar dina hatena, mimiti cangcaya jeung teu percaya ka Den Liana lantaran geus aya conto ngeunaan Yakub teh. Nya ayeuna dina hiji poe Nyi Suwarni balaka ka bapana ngabudalkeun isi hatena nu netelakeun yen manehna teh ngarasa salempang jeung kurang percaya ka Den Liana. Dabungan tara aya nepungan. Tapi ku Mang Samid sok dipeperingan, dipapatahan jeung dihibur sarta dibere harapan anu hade sangka Nyi Suwarni teu pondok pangharepan. Yeuh anaking, ulah sok boga pikiran nu teu unik. Bisi matak goreng balukarna. Da kudu kumaha kasatiaan Den Liana ka hidup teh. Da ceuk pamikir Bapa mah anu sakitu bela satiana ka urang. Jangjina taya nu dipungkir, unggal bulan teu oleh datang utusanana bari rebo ku babawaan. Anu lain ngan cukup ukur cukup. Tapi ge nyugemakeun ka salembur. Atuh eta perkara teu datang jenisna ulah dipake pikiran teuing. Sabku Kang Apur geus sabaraha kali diterangkeun. Yen anjeunna teh nuju repot patali sareng kalungguhanana minangka calon Demang. Dan janten ramana tereh pangsiun. Ku bapa ge geus kasawang bisa kumaha teuing repotna hiji calon Demang.
Tah kulantaran kitu ayeuna mah waktosna nyekapan. Rugina urang pungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian anu ka-45. Nuhun kepada sarana jeung paturai insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian anu ka-46 enjing siang tabu dua urang lajengkeun deui. Atur nuhun kepada sarana jeung paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.